kumpulkan suluh ya menang kejang belum di mah. Goblok sia malarat sia di Nah, atuh Teh dagoan. Haji. Di dagoan ku aing teh ti subuh rebun nepikeun ka ayeuna sore sia nah heueuh. Kan sia teh janji kamari sore teh isuk-isuk cenah ngabersihan cubluk aing. Nah sia teh datang goblok sia. Udah tos diwartoskeun ka itu teh kacara oge abi teh. Cikeung teh pangmersihankeun itu cubluk nu si Teh Haji. Dibere cikeun teh 50.000 buruhna. Ari teh cenah kieu cenah cek cara oge teh. Mung cenah najis-najis teuing daripada kudu dibere 50.000 mah ngali cubluk. Eta geus cenah buburu macul, buburu ieu tanur 70.000. Eta cenah ngali cubluk ku 50 ku 50.000. Puguhun we saria mah jelema malarat oge lalu batingkah tuh. Mucuk aing mah nu penting mah nyatu ningan tuh sia oge keur cakar kieu we ningan tapi Atuh Teh Haji piraku we tuh meuni kira-kira aduh atuh meureunnan. piraning bersihan buminat caduk Teh Haji atuh suatu kebanggaan sia. Saya tuh dari dina ieu teh lalu batingkah kait ku aing sia abong jelema malarat. Hana resek aing. Gelar Haji si Haji mah. Tapi kana tanaga baturnya cele kadu di teh antep cenah muda eta taina tah tai si waduk si Haji tah anu bau tangi teh sia.